mangkuk bambung jengkol aya randa gogoakan katinggangku hulu kohkol. Dengekeun ku sia besti emang heueuh ieu ari aing mah nya hampura cariosana rada kasar da sidik aing mah ai sia makhluk kasar da ari makhluk halus mah anu payuneun suraseuri padahal mah di tukangan mah iri. Laras baladageun da ku sia. Dengekeun marpu ku aing sia di bejaan heueuh cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna jadi sia mah rarate ka salaki batur. Baladageun tak usia. Dengekeun ari sia besti heuh. Aing sok asa heran heuh. Ari ngaku beunghar asia duit toba sawah lega mas reuncem. Sia mah ari maligas angere no hejo. Hek baca atuh Aisyah pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tak usia. Sakirana teresep mah ngomongna hareupeun ulah tukangan bisi dicabok tak ku aing babengok teh. Dengekeun ku sia besti lamun aya salaki batur mere duit tarima Aisyah da eta mah kaasupna oge rejeki montong didenge rayuana mah ieu gubug duitna tong digubug salakina mah tuman da eta mah nu batur antep sih mantog deui ka pamajikanna leres teu baladageun tak ku sia. Dengekeun lur buah buruk mah teu kudu dirojokan isuk pageto oge bakal murag sorangan begitu juga jelema nu dolim ka urang teu kudu didoliman isuk pageto oge bakal cilaka ku pamolah sorangan leres baladageun atuh tak sia. Dengekeun ari sia besti ari hirup ulah dipake rudat teueuh lamun bogoh nyatakeun lamun rindu panggihkeun ramun geureuh ciduhan ari sia lamun teu gablek ka bogoh rebut nu batur dan usia oge direbut batur hari gini asia tidak mulang tarima mana paten baladageun tak usia. Dengekeun ari sia besti heuh aing sok asa heran heuh ari ngaku beunghar asia duit toba sawah lega mas reuncem. Sia mah ari maligas angere no hejo. Hek baca atuh Aisyah pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tak sia. Besti lamun aya nu neangan aing bejakeun aing.